urang nuluykeun permasalahan zina, hukum nu bakal ditetepkeun kazani wazania jelema zina, rek lalaki rek awewe, lamun muhson ranjam yakni dipaehan melalui pembaledogan, di baledogan make batu datang kapae ku pohara-poharana dosa zina. Lamun gor muhson merdeka 100 jilidan haju dibuang supaya ulah aya di kampung eta, sebabnya termasuk sampah manusia. Lamun abid 50 rangketa. Jadi jelas hukum nu geus diturunkeun ku nu nyieunna yakni Allah seperti eta. Kuari eueuh nu ngalaksanakeun, sebagian masih aya keneh di negara-negara luar, tapi di urang mah lantaran bentukna negara demokrasi, jadi hukum-hukum kos kitu teu dilakukeun hukum kos kitu teh lain berarti haju selesai ke di akhirat bakal berlanjut. Ditanya pemerintah kunaon teu make hukum eta, terserah ke jawabanana dihareupeun Allah. Kuari mah atuh babari bae, tidak manusiawi lah dan lain-lain sebagainya, nyana make hak asasi manusia. Salah, wallahu alam, nu jelas seperti itu. Teu make Al-Qur'anul Karim. Atuh padahal mah negara nama demokrasi mangga bae dalam pemilihan, tapi hukum-hukumna laksanakeun. Jata mah dijieun ieu ku urang di DPR. Ayo diperkuat. Jadi bengke aya undang-undang negara demokrasi tapi undang-undang zina, undang-undang ulah zina. Andai kata zina dikenakan hukuman ranjam atau had burapi ke negara. Numpang heula nakenan pejabat-pejabat di pararaehan dia nyana nu zararina tuluy nu sarugi pengusaha-pengusaha nu sok ka hotel-hotel, tuluy masyarakat asana saparoda negara paeh kabeh deureus we teu bati sareksek teuing adalah legangeuna. Tah ieu teu dilakukeun sabodo, terserah Pak RT we teh mah. Cak RT teh ai johon teu naon teu. RT gaya di jero nangan RT mah teh nyaho lapor ka lurah, lurah lapor ka camat, camat ka bupati, terus we ka luhur sampai ke presiden urang ayeuna anu terkecil sedunia.
Iya Presiden Jokowi kena kembali ke DPR KMP kabehan mararaksu drek negakeun agama di negara urang eueuh maksud sebab negara urang mekat tumpangan ku negara luar ulah ngomong-ngomong agama mentak di pendidikan geus eueuh agama sengaja mentak sakieu geus eueuh ti SD keneh datang ke SMP SMA kuliah eueuh pendidikan agama geus dicabut dikikis tetapi Allah ngersakakeun di Indonesia memuasi keneh agamais ciri beragamana sanajan ulin ka Ancol waya salat bae ulin ka Karang Bolong waya salat bae di rest area pinuh maghrib isya nu salat tandakan salat keneh bingungeun urang barat ge urang Amerika ieu kok salat keneh bae padahal ti SD ti SMP ti SMA terus eueuh geus pendidikan agama diteliti ku nyana pondok pesantren ngeuweuhkeunana hese pondok pesantren hiji-hijina kuari diteroriskeun terorisme eta teh deuk ngeuweuhkeun pondok pesantren maha kawasa Allah di Indonesia mah itu tetep baik ulah nyaritakeun khusyuk salat baheula ulah nyaritakeun khusyuk penting asal ungkeg-ungkegan baheula geus alhamdulillah sakitu ge geus ulah sok muji syukur ja eureun di rest area sarolat sanajan teu marake kopiah geus deureus-deureus keneh berarti kana inget keneh ka Allah deureus keneh diri sakitu mah tuh engke mah asana salat teh kitu make mau kena asana tapi sarolat ge dan tepi ka antri unggal rest area eta kan jadi pusat perhatian orang luar ieu geus dicabut ti SD keneh musik keneh lekat muludan geus diharam-haram geus dibid'ah-bid'ah woi muludan terus rajaban geus di bid'ah woi terus bae sia-sia aing di Indonesia geus kos kitu bae teh lain sambarangan meureun aya pendidikan para aulia Allah anu ikhlas anu masih keneh ku Allah ditingali diperhatikeun. Nah iyalah orang hirup di Indonesia muji syukur nikmat jas pang nikmat najaja kula hirup di Indonesia dibandingkeun jeung di Singapura loba aturan stres hirup di Singapura aturan cai kurang kadengena doang Singapura hebat datang ka ditu saminggu teu kuat di Malaysia sarua bae di Thailand sarua bae Korea sarua bae orang datang ke Yordan mahal kitu cai aqua 50.000 di Yordan leuwih mahal deui asta 50.000 sabotol leutik mantap ka ditu titilok ngarinum ulah nginum geus lah mahal tapi orang Indonesia mah teu kitu dibere lapang dada mahal tinggal mahal beli pokoknya orang Indonesia mah enekan gitu mahal los beli bae pokoknya satungtung boga duit teu boga duit paling nekat orang Indonesia mahal ge dibeli bae di Mesir atuh sakitu kalalotor darajan beren di Mesir mah kos di urang bebas hampir sarua jeung di urang bebas teu kumaha bagengan nagarana kotor
di Iran atau bersih ngan Sunni nasaetik Syiah malu nurada akur di Baghdad ngan kebenaran tas perang mereka ditu jadi ambalai akur teh jeung di urang Baghdad akur teh bebas ekspresi de kumaha bae urang terserah tah ieu nu pangeunahna tapi nagarana tadus perbatuan di urang mah masya Allah melak pare jadi pare melak cau jadi cau melak awi jadi iwung hebat di urang geus pokona ya Allah geus geudaheun aju doktrin ketentuan kewajiban dek dahanon dek digawe los henteu los di negara encan wajib militer di urang mah dek digawe los teu los paling ya teh jadi gawe boga duit teu digawe teu henteu paling atuh sia digawe ribut jeung pamajikan ai teu digawe ribut sakitu doang jeung negara geus urusan di urang dek tani los dek kumaha los. Iya, kos di sorga di Indonesia. Ngeunaheun deuk salat los henteu los. Ngeunaheun hukum. Tapi ieu urang di jero negara demokrasi. Lain negara Islam, tapi syiar Islam sadunya ya sadunya mah. Kuari teh geus termasuk sadunya pangmunculna. Masya Allah. Pangdamaina sadunya pangmunculna syiar Islam sadunya Indonesia geus lain nasional di dunia Masya Allah masjid urang di Yordan dikunci teu meunang ke dibuka zohor 1 jam kunci deui buka deui asar kos kantor masjid kos kantor Isya buka tutup ya Allah di negara Islam masjid teu bebas sangkileung di Mesir ge sarua bae kunci di Indonesia mah hayu sia de kiih ngising di masjid los bebas uri kunci di urang Masya Allah DKS paling ya diperhatikan doang ku DKM na orang mana ya asana ti isuk datang ka sore datang ka isuk deh HSB budak dana apa henteu budak paling ya urang ditanya lamun geus jelas karak urang dek cicing dinya los atuh dek balik bebas jasa di urang Masya Allah datang ka make cai masjid nus jang disadiakeun jang wudu yang mandi nek salat yang wudu dipakai mengumbah mobil eta pan haram sebenarnya pan eta malah mah kiaina nu make ustadna tolol bebas di urang make aturan di akhirat engke je cai masjid mah wudia disadiakeun jang ibadah wudu aya WC jang bebersih istinja ngaranna besi boga junub dek salat jang mandi atuh ai jang mobil mah eueuh di dinya jang mobil mah tilok salat atuh motor tilok pake dagang segala doraka sia moal berkah ka jeung kumaha dilarang kurang geus tapi nyana terus bae coba ge untung mah untung dagang make duit masjid untung gede ngan ribut jeung pamajikan atawa setahun 2 tahun gering ulah dikira larangan Allah teu meunang masjid mah wudu meunang mandi junub besi endek salat di dinya meunang tapi aya endek teu salat mah ulah moal salat di dinya mandi junub doang aju balik deui ka imah teu bisa sholat di dia beurang oh mantap sih ada aja masjid wakos gitu caina teu meunang dipake sambarangan geus dijelas-jelaskeun ku kiaina unggal masjid ge
narurut kabehan kunaon kiaina ngombah mobilna make eta kiaina tolol tak iya keur carita bebas maksudnya di Indonesia mah kok bebas jasa masyaallah tunggu masalah ieu keur carita nikmat hirup di Indonesia cuaca di luar negeri mun panas mun tiris jas tapi di Indonesia mah masya Allah jam 11 berang waktu ereng-erengan mun di luar negeri mah eta jam 11 jam 12 di urang mah kerek atuh kerek bisa es jahana pentangkal mede masya Allah sorga jasa di urang ya Allah doa mal aya tanding negara pang subur-suburna pang makmurna Indonesia pang damaina sadunya ya sadunya Indonesia pang luhurna syiar agama kuari Indonesia terbanyak pengajian sadunya Indonesia terbanyak maulidan sadunya Indonesia terbanyak serajaban sadunya Indonesia haol geus dibidah ke ku Wahabi haol bae ka anjing-anjing di haolan kunaon sia haolan anjing kula cenah paeh aduh teringet bae haolan gunyana ilaruhi anjing bopi geus liwat teuing ti aturan ya penting diaturan guys terus aduh masyaallah ya badak heranan urang Amerika heran ka Indonesia geus kurang kumaha dikieukeun dikitukeun dek dileungitkeun maksudna Islam teh dek dileungitkeun tapi tetep bae ya Allah haju naranya bae deui ka kiai naranya pan teh geus diulah-ulah kiai kayak raja aja, kiai kayak dewa aja, kayak panggil gitu-gitu takut mahasiswa Wahabi. Untuk apa sama-sama manusianya maka Imam Syafi'i si Syafi'i pan. Si gitu-gitu baik. Kenapa? Tetep baik waya hajat mananya baik. Assalamualaikum, misalnya aku ada hajat, cenah misalnya minta doa minta poe, atau poe doa Allah kunaon minta tuh. Geus bingungan Wahabi geus bingungan lantaran di Garut loba jasa ta Persis loba jasa Muhammadiyah Garut Bandung paneta basisna ta ieu lah orang-orang Islamna naranya bae ka kiai nyana gede hajat nanya-nanya oge hanya oge kabawakeun da ieu di Indonesia mah geus ieu lain lalagan berkat saya pasti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di samping pertama di urang wali sanga mengembangkan dia terus kan datang ke ayeuna ya Allah karasa jasaku urang naon gitu ngaranna tapak perjuangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala lamun urang ningali di Mekah padahal mah negara kelahiran Kangjeng urang teu neuleuh urang Mekah teu anu katingali istimewa gitu keneh di Madinah ngan kabawa ku gedena Kangjeng Nabi bae perasa ngan loba atuh di Madinah ngan teu katingali ku urang teu cara di negara urang tah kitulah istimewa negara Indonesia ku keistimewaan negara Indonesia jadilah rebutan Amerika yang menguasai Inggris yang menguasai Jerman yang menguasai Belanda yang menguasai Cina yang menguasai lantaran makmur jasa subur jasa pada hayang geus dijajah urang baheula ku Belanda 3 abad teu kira-kira Inggris ngajajah Jepang gitu keneh waris merdeka dijajah ku Amerika melalui politik deka luar seetik urang dek kiblat ke Timur Tengah zaman terakhir Pak Harto tapi kandas terjadi dilempengkeun ku Gus Dur muasih keneh hese boga cara-cara tersendiri sulit tina genggaman Amerika
karena kuari dek mulai beralih ke Cina diasup-asupkeun ka negeri urang untuk dijadikan karyawan. Nu khawatir lantaran baheula Cina di negeri urang tadi diusir, kemudian kuari pemimpin geus mulai ke Cina-cinaan nyana geus aya hubungan datang ka urang anu ka urang diomongkeun rakyat Cina sahanu nyaho diditut di negeri Cina ka urang ternyata nyana tentara. Ieu nu jadi khawatiran kuari bangsa keur dipikir. Sedengkeun geus ditandatangani kan Cina geus sabaraha ribu nu asup ka urang untuk jadi karyawan. Setelah diteliti ieu kumaha mun tentara engke satu kali waktu bawa senjata. Nyana didinya ndek ngaekspresikeun balas dendam nu baheula kungsi ku urang digedor balik ka nagrina. Can nyaho ayu nyana mawa senjata urang kuari ditembakan ku Cina. Je lumantak kuari geus mulai puasa geus gade jajal golok di ka dia-diekeun. Ieu geus kuari geus mulai Cina geus aya sabaraha ribu di urang geus aya sabaraha ribu geus mulai bertahap engke nyieun perusahaan kecil di urang nyieun perusahaan kecil anu minimal engke karyawanna teh 50 urang. Jadi nyana nyieun perusahaan di negara urang nyieun bata misalnya tanah urang tapi nyana anu produksi karyawan nyana tinggal urang bae neulekeun geus mah emas dibawaan ku Amerika kuari di urang endek seperti kitu nyieun areng nyana nu nyieun nyana karyawannya tapi di negara urang paling nyana bayar pajak ke pemerintah makan asal aya duit bae tapi rakyat engke bakal kumaha. Ieu mah sakadar pemikiran jelema nu jernih bakal kumaha ka hareupna. Mun nyana ka dieuna murni rakyat tuh masalah tapi mun tentara nu kadarieuna deuk kumaha. Ayo deuk kumaha. Tuh eta jelema dia pake kahayang. Kuari dua anu nyekelan negara urang teh Amerika jeung Cina. Hayu terus. Urang deuk ka mana? Hayu Wahabi diasupkeun supaya Islam hancur, Syiah diasupkeun supaya Islam hancur, eta teh melalui politik Amerika. Diteroriskeun supaya ulah aya Islam. Kemudian Cina diasupkeun, diacak-acak di urang. Geus secara politis urang teh kuari keur jadi lapangan perang perekonomian antara Amerika jeung Cina. Beki luhur bae ngomong cek urang teh teu kaharti aing mah. Kaharti cek teh. Mal kaharti atuh. Geus masa sekolah henteu. Nonton TV ngan joget orkesna doang. Geus teh kaharti. Tah, ieu negara urang teh kos kitu. Pamarentahna keur beujeuhna di kaluhan kuari teu berdaya. Aya anu ngaluhurkeun agama ketika aya bae anu endek jadi pamimpin anu beragama mulai direntog Habibi kurang kumaha ja eta mah atuh kaluarna Habibi direntog sarua bae dia lain pemikiran manehanana atuh kauna penasehat presiden geus dibungbuan ku Amerika coplokna Timur Tengah teh lain pemikiran Habibi udah disalahkeun Habibi lantaran nyana kadi salah kaditu salah mantak indit ka Jerman deui cek nyana betapa jahatna sakitu doang saha nu jahat teu bisa ngomong kumaha sebab ngomong salah teu ngomong salah Gusdur nu kuat terus bae ketika geus kajahoan nyana teh berarti bener-bener anti Amerika turun ke terus kabelah dieuna SBY atuh bagus deui jeung Amerika langgeng kuari teh keur dilema antara Amerika jeung Cina. Tuh, kuari keur jadi peperangan di negeri orang perekonomian. Pokoknya orang Indonesia mah teu meunang bae nyekel ekonomi, kudu batur bae.
mendak timbullah Alfamart, Indomart, urang mangan saukur kayak di ditu aya jelema breg di ditu aya ka dia urang mangan dagang teh kitu doang cara batur eta teh Indomart Alfamart eta geus distel ku Amerika jadi eta perekonomian sakitu gedena nang nyetel batur. Urang kadinya belanja berarti didinya geus aya jatah untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan kelenteng dan lain sebagainya. Urang belanja salah, teu belanja salah. Urang teu belanja kadinya butuh barangna aya di dinya. Urang belanja kadinya di jerona geus aya persekian bakal jang pembangunan gereja. Endeu kumaha ieu coba. Di kitab emang ayat kayak ulah ngomong di kitab seperti kos itu tak cerita tapi anehna di Indonesia tetap tegar baik tetap gagah baik iya kan neuleunya lagi aya badan intelijen di Amerika di Cina sarua baik tetap baik kajen kuku bage kokoh baik ya Allah ieu eta cara di Indonesia teh pengajian kemudian maulidan rajaban terus haolan terus make majalah make koran make kitab kaunggal kiai ngabidah-bidahkeun haolan geus teu didarangekeun ku kiai kitabna aya di kula ge datang kadua kula meunang kitab bidah kos kada itu terus bae geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang ngeuna ge capeun ngomong ge terus bae malah mah dibere berkat jangan dahar nyana ge sarua nah ieu keur carita urang muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi urang bisa tentrem bisa aman ngaji sadaekna salat sadaekna puasa sadaekna walaupun kuari geus mulai disetir ku beberapa negara aya sababaraha provinsi anu bakal hayang kaluar di negara NKRI tetapi ai khawatir cuman tetap wallahu a'lam di Indonesia ulah sambarangan aya nu geus dikuasai ku Prancis moal bejakeun pulau mana aya nu geus dikuasai ku Amerika moal bejakeun pulau mana aya nu geus dikuasai ku Inggris 5 pulau provinsi nu geus disetir ku negara-negara luar ye baheula Bung Karno mangahijikeun ti Sabang sampai Merauke tapi nu arayeuna mah malah teu kalaluar tinggal dikembalikan deui baheula hebat amat zaman Bung Karno kurang kumaha kiai ngaharariji jeung pamarentah ngahijikeun negara Republik Indonesia tapi kuari di kalaluar motifna naon pastikan motifna dunia nu teu kabagian tokoh-tokoh nu teu kabagian mantak daon atuh ngahiji deui set cara kamari ribut di Indonesia ribut gede lain ribut leutik eta teh hampir acak-acakan negara dibuka urusan pipot kajahoan kabeh salah kumpulannya na intern di gedung nu tertutup ulah sampaikan ke orang hancur-hancuran mulai membaik tek berarti kan di jerona membabagi lah kajen kuku bage ngan masalah ge sepenting ulah ribut kan ya urang mah atuh nyana babagi urang moal kabagian nyana teu babagi urang moal kabagian atuh geus bae nu penting ulah ribut ese amat ente hayang kabagian ente silakan jadi presiden gitu bae atuh mantak ti kuari siap mamawa balok di dieu hayang jadi presiden balok naon atuh balok kayu nangka di dieu aman guari set oposisi geus mulai eueuh berarti kan mulai aman walaupun perpolitikan jeung perekonomian can mapan lantaran dibuat ajang can dipatok ku Jokowi naon gitu ngaranna dolar sampai 13 moal turun ti 13 naik bisa untuk menstabilkan ke kumaha carana kerja di ajang Cina jeung Amerika ulah kaget
tuh urang mah pan kos kitu nyaho ge henteu jatuh nyaho cenah kiai nyaho teh ulah sok nanyakeun aing sia pokona geus kos kitu bae tah urang mah dagang tani pan paling ge karyawan kok aya penyisitan karyawan kok aya pengurangan karyawan kok henteu stabil paling urang maksa kitu doang buat perlindungan kitu para karyawan eueuh ku ari nu bakal melindungi ulah kaget buruh tidak ada pelindung ku ari wajen kuku bagi nyeri tinggal nyeri sementara ieu eueuh pelindung wajen kuku bagi dibuat untuk perlindungan eueuh manfaatna encan aya hendak maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasaub cek ada boro-boro karyawan kieu kitu nasaub abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan ayeuna saub mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu supaya nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udengna gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna masyaallah itu salat di lemah geus takdir ti Allah itu teh salat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan lah pokos gitu kan jadi orang sadar nak pokos ngaji aya timbul ti sadar mangenaheun beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun sadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula nya coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun lu jaro nyaritakeun akhirat emang orang bakal ke akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ku ngaji bae jadi nyaho lantaran deka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomong nakosu bener tapi teu bener. Ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan? Dongeng Gus Dur nomor ka hiji, gede mungkin ieu mah dongeng Gus Dur ya. Pak Harto ngalayat ka anak-anak kecil ditanya, "Udah hatam berapa juz sekarang?" Alhamdulillah, sekarang saya katanya sudah 30 juz. Kan berarti geus tamat talar Quran. Cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus pan Gus Dur seuri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu kos du bener tapi salah geus beres satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita kaki kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan semua malam aja saya mah udah siang malam jadiana tahajud alhamdulillah hayang dipakai kahebat menteri jadi ngomong dari pun kiai ya para kiai kan cuma malam aja tahajud saya siang malam jadiana waduh asana duha ge beurang peuting nya ka jeung Bang eta kan gara-gara bodoh jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur Masya Allah orang jadi nyararaho eta lain lalagaan berarti barodo jasa kan pemimpin orang kunaon eta ku teu ngaji mantap Gus Dur teh ngaji ngajak ngaji ulah datang ke kos pementri eta moal bejakeun ukur menterina lah oh ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin kiai mah sok tahajudna peuting doang kula mah beurang ge terus bae jaga tahajud tarolol eta ulah datang ka kos kula eta ku teu ngaji mah kaca letot bae ka jeung kumaha ge
nyaritakeun agama sing hade dahareupun kiai mah goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok da atuh komo nu teu goblok nama tuh sahebat-hebatna nyana nu tilok ngaji kajian hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae urang ngadengekeun ceramah anu teu masantren ieu kacaletot loba bae ulah kiai-kiai artis ulah loba nu laporan ngakalu masalah masa timur atuh teu ngararaji sangkilam agim bae ge lantaran ngajina lain teh budak pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset loba ngan atuh geus teu jadikeun masalah lain nyadaikeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegorkan ku kiai waktu di Subang hajunya ada eureun oh salah saya berarti deres tah bakat deres tah eta kan pernah ditegor rumanta kajeret eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta hajunya ada jadi kiai eta kiai oposan ban atuh ya kepleset ditegor ngan nya mah sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tah mah tuh kan jadi korgos karari itu dah ai teu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya nyaritakeun wudu teh ya nyaritakeun tolak teh ya mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang nu Allah geus ti Quran turun ka hadis penjabaranna di hadis turun ka ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau mah hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah tuh ajeun pangrame maksudna gitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna ku Pak mani ngadengkeun dangdut cekeun padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan bade ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna ari eta pan asa ibadah pan kos kitu asa ibadah ye maca sholawat dimusikan asa ibadah Tola jeng gonjeng badro jeng gonjeng asa ibadah ai dangdut bang geus puguh urang mun ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain jelas-jelasan naon tuh maksiat tan terus bes sakalian ka neraka tegas janana tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantap Abah Ucu guru kula sakadenge ku cilik kula mendingan ngadengekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan aju di dieu almarhum Abah ngadenge tah mun sholawat dimusikan kos kitu seserian we ka Abah teh naon bedana jeung dangdut cek gara teh kos kitu oh atuh akur bae berarti tapi cilik urang mah ngeunaheun bae maksudna dangdut ngeunaheun sholawat ngeunaheun atuh geus cilik urang memang kos kitu meureun ceri neraka meureun eta lamun urang jaritakeun kelas nu rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti jangan geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame bisa bodoh kabelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atuh nyanana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti manya deuk nasihatan urang pugunya nana ge kos kitu keme mal bisa kan nasehatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil nu ditumpakan lagi can beres kreditan bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk nganggeuskeun kreditan bantuannya cek cenah baca dakwah kos kitu tuh ieu ngaji ka mana ieu ya hukum nu bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zinahna geus jelas untuk menyatakan kejelasan zina
iya kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bibayinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi Zaid Sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuman nu bakal dihukumanana kudu jelas heula ieu kejelasan Sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung Sarwiti zina oh bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung Sarwiti zina kunaon bibayinatin ku saksi aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung Sarwiti sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina opat saksi saurang teu bisa diterima saksi duaan teu bisa diterima saksi tiluan teu bisa diterima saksi opat karak bisa diterima saksi zina kudu opat Masya Allah temenang sambarangan kudu hati-hati ulah langsung dihukuman zina nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da opat sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna arba'ah nah opat saksi nomor kahiji saksi anu opat teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh opat eta opat saksi akur bahwa Zaid jeung Sarwiti telah melakukan zina tanya saurang-saurang ulah opat interogasi setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres Polres langsung merujuk ke jaksa kejaksaan memanggil Zaid jeung Sarwiti amankeun Zaid jeung Sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa manehana terdakwa sebagai pelaku zina kudu aya saksi opat panggil saksina opat-opatan ada dipanggil ieu kudu ditanyana saurang-saurang siapa kamu saya nama Ahmad orang mana Cikupa betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan Sarwiti? Betul. Siapa yang melakukan zina? Zaid dan Sarwiti. Dipanggil saksi kedua. Siapa kamu nama? Muhammad. Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad? Ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, Sarwiti. Beres. Tiga, Soleh. Masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. Tilu. Empat, silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh? Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh? Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak.
Dengan siapa? Dengan Sarwiti. Akur tak? Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakat dihan, ulah wakat diranja malah. Rapi. Masya Allah kan. Bisi kasalahan. Nomor kedua, kudu ngajelaskeun tentang praktek zinahna kaifiatna. Anggil deui, nu tilu di kamar. Kamarna misa-misa. Ahmad, masuk. Pertanyaan pertama, bawa laporan kamu. Telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti, empat-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Ayo kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macem-macem kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng dia. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan, tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad, itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Pak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan percis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas, Pak. Ya, sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa
Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak? Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus saya naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kumaha utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Aya teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu apa? Eta ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya, jaksana. Ya, tidak, Pak. Saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus dia celentang, Pak. Udah celentang, berbaring terus jahitnya naik, Pak. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak, Pak. Kepengen? Ada di rumah, Pak. Udah. Jadi udah sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima. Sebab iya kan urusan ranjam, Pak. Ya kan? Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir. Mas Lo. Tanya seperti tadi. Setelah akur obat-obatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Pertanyaan terakhir. Ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad. Ya, Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat
tempat perzinahannya di mana? Katakan kudu jelas. Aman. Ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Jan Sarwiti, betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak. Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa, waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam, nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa, terus ke sono 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinahannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya muson apa gue yang muson. Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson. Setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama, dengan demikian hukum akan dilaksanakan, hukum ranjam. Kakara kos gitu. Ente sambarangan main runjam ranjam. Nah, andai kata saksi yang 4 setelah ditanya yang 3 sama, yang 1 berbeda, tidak boleh dihukumi langsung. Saurang mah berbeda, teu bisa. Opat kudu akur. Andai kata yang 4 namanya sama Zaid dan Sarwiti, yang kedua pertanyaan yang kedua sama, prakteknya sama, yang ketiga tentang tempat. Andai kata Ahmad Muhammad menyatakan perlakuan zina di
Citra. Setelah ditanya Soleh dan Masloh, begitu ditanya ternyata dia melakukan perzinahannya di BSD. Berbeda. Ini tidak bisa diterima. Hukum teh teu menang sambarangan emang kumaha. Masya Allah. Nah ieu secara rinci. Nu opat ditanya secara rinci, detil, spesifikna supaya jelas. Sebab hukum nu bakal ditibakeunana ranjang atau had. Kan lain main-main. Nomor kahiji. Mereka dua ikrarin marratan wa yazbutu. Tetap zina bikrarin marratan dengan ngaku walaupun sekali akuat cukup. Zaid jeung Sarwiti ngaku ngalaksanakeun zina. Zaid pengakuanana bisa diterima merah walaupun hanya satu kali. Dengan pengakuan zina tersebut maka Zaid dikenakan sanksi hukum zina. Tanya muson apa gue yang muson? Ketika muson ranjam sampai pae. Ketika gue yang muson 100 jilid. Dengan pengakuan. Masya Allah. Mentak orang di negara orang kuari perzinahan puhara jasa khawatir jasa. Khawatir. Ya wewerene dikawin Sarwiti hamil dikawin Kuki Zaid Rene 2 bulan. Setelah Rene 2 bulan terus we dikawin Kuki Zaid. Ki Zaid rada puluh ngapolongo. Maksudna dongeng-dongeng ti batur cenah marawanan hese aing mah hese ngadatang burubus bae. Kitu kaharti aing mah cek ieu eta ya. Mah teh akur jeung dongeng-dongeng baheula. Tanya wit. Mana ieu batur mah ngadenge marawanan teh jahara rese. Tapi pan ieu mah brus-brus bae. Ini kayak ngomong ke Bapak jika ada ngomongnya penasaran meureun. Yo. Cek Sarwiti di akhir zaman maka parawan teh loba anu leungit di antarana pandina kitabna ge coba dengekeun ku kakak ai mingguan. Waduh. Hebat eta. Bisa be aku sadel sepeda. Bisa, Bang. Bener. Aya awewe belajar sepeda, ai baheula mah pan ngolong doang. Awewe mah kukakukunan gitu ngaranna ku bapana ge geus ai belajar sepeda ngolong bae ulah datang ka Batang ulah. Ngomong ka sadel mah ulah baheula datang ka ngolong doang teh baheula awewe mah. Mun lalaki mah biasa miti ngolong terus batang sadel. Baheula mah. Jadi ayat tahapan-tahapan belajar sepeda teh ngolong sebab sepeda batangan. Ngolong doang, kebel ngolong bae ge. Eta baheula eta. Eueuh sepeda leutik pan eueuh. Ih, Masya Allah. Nah, wari makan jelema teh datang langsung bae naik sepeda. Awewe wari belajar sepeda, aju belajarna langsung ka sadel. Pan sadel teh rada nonggeng. Aju aya huluan pan sadel. Sadel sepeda aya huluan, kok mun sadel kulit mah. Huluna pan heuras. Ajunya naik sepeda pan di dinya, di sadel. Itu kebal-kebal mah pan rada getek beureun. Eta leungit tah kaparawanan ku sadel, nu untung mah sadel. Jadi bercinta jeung sadel sepeda. Beungit leungit bener ieu mah dina kitab Fathul Muin leungit ku sebab sadel sepeda. Tuh, nomor kedua kaparawanan teh leungit ku sebab loncat tinggi. Loncat tinggi teh kapan eta teh sat ngajegang, sat berewek.
leungit ka parawanan. Mentak kolot baheula mah kurapi amat ngadidik ka anak teh. Di mana-mana anak parawana diukna sila dicarekan. Sia. Diuk sila. Ipat, diukna ipat. Diuk ipat teh ongkos diuk tahiyat akhir. Tah eta ipat ngaranna. Sia geus nu jaraho zaman kuari mah. Rarese. Kolot baheula mah ulah sila sia. Tuh, ipat atau emok kayak kunta ipat. Tuh, jadi diukna ipat. Jadi suku katuhu nindihan suku kenja. Eta diuk awewe. Nah, kuari banu ipat-ipatan gitu. Ngajegang los deres make calana henteu deuh. Karasa-karasa geus dirongrong eta non ngarangar laleur. Cekan laleur loba amat. Oh, horengan bobogaanana calangat. Aduh, Masya Allah. Awe zaman ayeuna mah sekarang itu. Allah karim. Nu ipet-ipet sila ayo bae. Didikan kolot baheula kula mangadengekeun jasa. Mailot baheula. Ibu baheula lamun diuk ipat, ulah sok sila. Eta rapih jasa. Nomor kedua, ulah sok kadal cau. Awe mah ulah kadal cau ulah. Dicarekan kadal cau teh ulah. Kunaon eta ngaleungitkeun ka parawanan. Awewe mah tah rang ayeuna parawan mah ngadar tongtolang. Mantak baheula mah tongtolang. Geus di parawanana geus saminggu tah geus. Eta tongtolang. Sawata. Baheula parawan baheula mah. Iya tuh dititah dage kos kitu gori-gori, bae kos kadari itu bae. Ih bangsa cawu teu meunang, bangsa apal teu meunang, jeruk teu meunang, keur mah eueuh deui baheula mah. Eueuh tah di dagadara tongtolang. Masyaallah. Ieu keur carita rapihna ngadidik kolot baheula. Kuari eueuh kos kitu kuari. Wah, makanan naon bae terus bae, diuk deuk kumaha ge terus bae. Jago baheula mangadidik ka anak teh akhlak terapi. Masya Allah. Masya Allah. Keluar teu make tiung bae, carekan. Keluar aja. Ka warung. Tiung pakai tiung. Tiung rapi baheula mah. Ya Allah. Kuari mah urang mah tiung mah make ngan di dieu. Sampai ke depan aya tiung teh jang nutupan bu. Iwan teh. Ala India he. Tiung mau gua bae mau bualade tapi lain dipake nutupan aurat. Eta India eta bakos kitu. Nah, ieu mah ikrar Zaid jeung Sarwiti ngaku. Nah, kuari eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan. Berarti begitu kawin 2 bulan ya 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagenep katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa diterima bapakna tetep nyana lamun kuku Sarwitina tegep teu daek ngaku bahwa nyana teu zina dengan ikrar tidak zina Sarwiti begitu 7 bulan genep bulan lahir nah ieu tetep diakukeun ka bapana. Geus hukum ka dituna terus bae. Beuna mana awewe anakna ke nikah, banyana nu ngawalian. Tuh, engke lamun maot bapakna nyana ngawaris. Ulah hese-hese teu bakos kitu. Tetapi lamun ieu Sarwiti teh geus 2 bulan. Kemudian nyana ngaku bahwa nyana telah hamil. Atuh teu beunang diakukeun ka salakina. Berarti anak zina. Kabelah dituna kudu dihukuman tehad ke di Indonesia mah jauh hukum tapi hati-hati Zaid kawin jeung Sarwiti na geus hamil aku nyana geus pernah zina jeung berarti kan lain anak Zaid
lahir dek 7 bulan dek 8 bulan dek 9 bulan eta pengakuan Sarwiti bahwa jana ketika naon gitu ngaranna kawin jeung Zaid geus hamil ulah diakukeun anak Zaid nu bisa diakukeun sote lamun bener-bener Sarwitina tertutup sama sekali teu kalabat teu zina diheum ku sorangan bae wajib diakukeun bapana ka Ki Zaid sanajan Ki Zaid popolongoan aja aing asana kieu amat sih aing haju boga anak wae heran aing mah genep bulan tapi kumisan ya anak ieu anak kolot deh ieu mah biasanya aja lahir genep bulan mah tuh primatur jadi mah henteu cek jana teh normal bae malah mah hampir ngajotos ka aing tetap bae aku kan hukum pikir mah kos gitu bae gampang-gampang bae anak nawa we walian ketika maut waris eueuh masalah udah adapun dorakan heum bae geus ku Ki Sarwiti tapi lamun geus jelas-jelasannya zina jeung batur 2 bulan atuh lain anak Zaid lahir ulah diwalian wali hakim lain bapana Zaid maot eta teh teu ngawaris masyaallah kuari maki Zaid zina jeung Sarwiti zina Zaidna begitu zina hamil leuh geus reneuh beres keluar eta kan lain anak Zaid tapi kan kuari mah eta teh dianggap anak Zaid anak zina sebab naon sebab di luar akad walaupun cai mani Ki Zaid tetep we di luar akad nah kulantaran lain anak Ki Zaid mun awewe anakna batal wudu jeung Ki Zaid nu batal ketika batal wudu bisa dikawin Zaid ngawin anak Sarwiti wali hakim itu bisa dikawin eta kalakuan ngana aju kawi aju lahir awewe bisa dikawin jadi Zaid ngawin anak zinahnya anak itu masalah sah takos gitu teh sah ih masya Allah tak kurang kumaha geus ararang geus kabeh mentek ulah di aku ja bisa dikawin Zaid bisa ngawin anak hasil zinahnya anak masya Allah walina wali hakim sebab bapak geus anak zinah mah teu boga bapak walaupun jelas hasil seorang lelaki Zaid misalna lantaran di luar nikah nyana ngaranna anak jada anak zina geus teu ngawaris lah batal wudu bisa dikawin tapi ka mana mah tetep bae emak itu anak zina mah mama tetep bae emak jadi boga emak tuh boga bapak itu eta anak zina teu iqrarin marratan nyana ngaku walaupun sekali tetap bisa diterima dengan diterima ikrarna dihukumi dijatuhi sanksi hukum nyana tinggal kumaha muson apa geus muson rajam geus muson ham walau aqra wallahu a'lam bissawab